Kain teh jeung itu tuh jeung si Uwa pika sebelumna teh. Sia mah panas aing sia. Aduh panas aing sia. Nah, mama ke kudu awewe geuning. Bingung aing pamajikan ngadat wae tagablek duit ieu pare geura can beukah keneh wae ku aing rek dijual teh kitu kieu cakan mung ka sawah mah kadulu ka sawah da aya adat-adatan kahayang teh ka sawah tungguan pare kitu kieu aing loba gawe teh kitu kieu ngarit naon ka ngacapru ka si ijo sabaleun kalau kongang mah gitu hayang dikumaha mun majikan anu ku elah tuh usaha we kena malah bingung ka dieu tumben si Uwah ya Uwah ka dieu lah aing mah teu masuk adon molor teh di dieu eueuh ayeuna mah turutan rokok jeung kopi kemana nya si Uwah curhat mun aya mah ya parusi tah nih diomongkeun teh adieu we ada ya, nak kerbaringung walah. Waduh, ieu pare geus alus kieu ya. Lila kapanen can buka-buka acan. Diuk. Aduh, ngeunaheun Aduh. Ini isi dia awak. Kamari teh imah teh di ditu. Kamari. Heeh. Urang keur ngari teh. Heeh, keur eueuh. Jarang aya di imah. Si ucuk ngamok ka urang mang euy. Oh nya eta kitu makan wae untuk coba di imah. Heeh. Dibebejakeun ku si itu si Acep tuh panen geus panen we. Heueuh ceuk saya teh geus panen. Oh kembali ADG bede pisan eta ka sawah teh. Aduh, kitu ki ngadang-ngadang ayo kitu. Aduh. Asa pusing. Ada kitu kabeh ge aduh pemajikan mah yang ngeunahna we. Aduh. Daripada sakieu hungkul urang teh rumah satu kausahakeun gitu ku urang teh kalau bang ngomong bae we. Si Kocep eueuh ka dieu nya. Eueuh ka dieu. Biasa eta sok di kebon belah ditu teh manehna mah. Pasti ke ka dieu geus eta mah. Mang euy. Aya pigaweun mah milu lah. Hayu lah ke urang ieu lah. Budak teh asip sakola. Sarua ieu ge. Ke si Kocep ka mana bisa suka di si pantau teh tah. Si mah ke sakodeng deui mah mah murubur. Jigana mah aya lah ka dieu ieu. Aku si Uwa aya kitu di sawah. Di sana sok aya kieu da ka dieu teh. Sana kiker di sawah pasti nyamperkeun geura. Sieun labu aing. Gampangna kieu we sieun labu Cing kurang intip si Wana bisi init. Sieun labu deui aing Ajan alon lempangna kieu ngarayap aing mah teh koream ka sawah ge kieu turut teu bisa lempangna aing laleur. Aing sieun labu deui kamari bagi aing teu beubeut eta di seul aing bujur aing atuh nya laleur nya lah. Nya. Sia tuh nya labu di we aing. Tuh. Tah wa aya geuningan kamari di teteangan eueuh da sieun pan kamari mah langsung balik aduh urang nepi ka labu di ditu ti bobot 2 kali da mah teh hoream ka sawah ge heuh teu bisa lempangna kami teh. Akangna ieu geura sok tah. Jika nama ngeureunnan ti tangga bohong tah aku maneh meureun pas kujang. Wae mah kopi teu. Geus ngaroko heula. Ngopi pan ngopi geus ngopi we ngadalu pas udah usaha ngopi we. Jadi ngambek ka urang tah mah. Cai teh we tuh cai sawah naon ieu kopi eta deui usaha mah. Sarwana tah jeung si Uwa. Naon Ngabohongan ka urang pika sabaleun. Tuh jadi ngambek ka urang Pingkeun mah ulah kitu tah ulah sok nipu. Nipu naon ari euy. Teuing ke si Kocep biasa sok ka dieu mang euy sok aya mah. Aku salakin teh eta teh nipu kitu teh. Teu nipu naon deh. Ke si Kocep ka dieu si Kocep tuh sok ngabohong mah. Urang naon ngomong ka urang euy Wah anu ka ditu ngajakeun si pare Kocep. Si Kocep aduh. Si Kocep lage.
Aduh. Ulah cicing wae di imah. Apa Oh, tak bener. tara ka sawah Ulah cicing nama wae teh di imah. umum pan urang teh ripuh di imah teh jeung jalan kawas kitu kumaha kamari Cerewet, rewel. itu cerewet Rewel, aneh, rewel. Yo. ya cek engge sarwana eta mah Dong Tuh itu balik. bedak lipen. Beger bener. Asya Beger. mana beger ka batur aing sadang Aing teu ngeureureuh awak. Rek balik aing mah teu heula. Teuing rewel balik teu heula aing lah. Si Uwa itu manehna mah aya dicarekan teh ini teh da rumah sasalah awas ya mun ka dieu deui moal bere kopi tawa sia Wah, rewel, hoream aing sieun teh mah ganeng. Jeung teu ngeureureuh awak aing mah balik. Tengah awak aing mah rewel, hoream. puas lampunya karasa ayo puas karasa labu puas karasa labu aing teh kamari nyeri teh bobot puas karasa labu awas mau disuguhan kopi deui lamun ka dieu was ya awas wah sia labu aing ge kamari teh bobot labu nyeri ih puas labu puas labu atake Kang atuh sate ulah kudu ieu wae marak pare wae ngebon ongkoh tuh juga si kocep geuningan ngarah panen ngadogoan pare teh urang meureun bisa ngajual itu ladang ti kebon Panen teh ayeuna engko ka ieu mah hees we pagawean teh hees itu ge untung aya rezekina aing geus meuli pakaian budak di Batur mah ring sauyunan awewe lalaki. heuh pan aing ku leumpang ge hese di sawah teh sakitu laleueurna tuh teu kudu ting sararea atuh. sorangan we alus montok kita ciri ku batur main seneng eta mah jiga nu kurang nyatu kaciri ku batur Wah benar pare si Hendra kot hade kieu kot satangtungan kieu. Wah bener yang panenin pi hadeun ieu mah. Si Hendra anak gitu. Kebon lah nempola eta nempola pak jagong. Jadi awewe mah ulah loba ngomong kesel pasalaki teh gitu kieu. Kumaha laki kabur. lain kitu lah ya kudu ngomong Kemana teh? Aduh, ya waduh ya sarwana teh jeung si eta sah sarwana nipu ka aing tah waduh cenah si aing keur karasa sia sia ku aing si dibanting sia Hendra, anu mah kedua. nipu ka aing teh jeung itu tuh jeung si Uwa pika sebeleuna teh sia mah panas aing sia Aing sing ngadok. panas aing sia ya mau panas ka aing sia goblok Aing mah dari pacaran. hideng teh Molor. si eta mah kitu aya di pagahan teh Molor pamajikan ganeng. teh sia Molor. mau diberi dahar ku aing mah sia mau dipangejokeun Rek nganyuk. Nekanya. Ayo kami kok sebab duit teh. Aduh. Jangan budak kok kayak hararese. Nganyuk nyarek. Aya nu percaya nganyuk jelema kitu. Usaha ge hanteu pagadagan molor we. Coba tunggu molor. Nempo sawah molor. Molor pagadagan mah pelor sugan aya nempel aya molor. Seor ku aing mangke mah geura lamun molor we teh. Ku aing mah perlukan uyah tah sungguh teh budak. Gagal gua salaki teh nyaragung dia corang murus dia rorongkong hirup amit-amit oh tapi gitu tuh rasa laki deh goreng-goreng oge heueuh bapana budak deh karunya tuh udah lalaki teh kitu aing ngecebrek ulah tuh aing teh ngomong aing teh pusing hayang ngomong aing teh boga biwir ieu mah ngoblok si uang geus sarerewas aing di wae pika sebel kakek bieu diomongan ngalenyet pisan ka aing eta si Uwa. Aduh ampun mangkena aing rewasan goblok teh. Alah bener si Uwa pika sebeleunana aing. Cenah minta dihampura waduh minta dihampura awas ya. Ku aing lamun datang ka imah sia. Alah Wah paling oge euy lain isu. Can mau jangan di
Wah, isuk nih. Saya karena yang saware. Lumayan lah. Ayo jadi ya 14 peti mah KB. Oh ya kan Shendra kuat bawel lah batan tinaon. Aduh ampun. Ai petokan yang geregetan, yang gegeran dia tuh mah bahaya. Ayo. Pokoknya terus balik berenang. Mantok kok gablek ayeuna mah. Geus gablek Genah keur panen mah ya. Ngan eta parena halus si Sendral ge ya. Si Uwa sugan teh heueuh balik teh nyaho meureunnan nguliwat ka tukang meureunnan si Uwa teh. Ngareureuwas aing di we bejana rek balik cenah teu ngareuna. Aduh, karek cager bujur aing geus labu kamari oge. Cek. Aduh, aing labu deui wae. Atuh lah ka sawah. Aing sedikan karek cager ya urut labu kamari geus labu dia ngaberik si Uwa bejana teu ngareuna cenah aing cenah rek balik. Waduk nguliwat ka tukang saung ngareureuwas deui wae. Nyaho aing teh reuwasan. Aku bisa ka sawah ulah ka sawah cici. Waduh, pan naon diaromongkeun aing teh ka sawah teh geuningan sungut teh cara licing kacakan sungut talakna mah. Cebrek we aing teh ka sawah oge. Wah, ayo orang balik. Nyaho aing teh gede leumpang di nu kieu teh hararese mana laleueur pan aing geus labu deui wae. Ayo orang balik. Waduh, Aduh. sia. Wah, aing korek balik mah sia. dasar segala. Heula aing ngajari cangkeng ya. Aing balik burit di can nyangu-nyangu acan dia teh. Salaki karunya di tadi baredahan mah kadul-kadul ge Balik burit capek aing pira kadalulin ka sawah oge. Tah bojor karek cager ge heuh kalah labuh deui puguhanan heueuh laleueur teu da aing mah teh hoream teh ka sawah teh lain kedul hoream gitu. Blug deui pan labuh. Ka mana budak teh ngajaran baju ulin can balik keneh wae. Jam. Ajaran heula baju sekolah teh ya. Alhamdulillah aya milikna budak teh yang baju sekolah kabeuli, yang sepatu kabeuli. Ajaran baju sekolah teh. Mahi henteu yang nyaho. Oh, bisi henteu mahi ge dituturkeun. Sok ajaran. Milikna alhamdulillah. Bingung teh baju sekolah budak. Nah, mama make baju awewe geuning. Katukar merenjang di pasar. Aing teh aya nununa tadi teh balanyaan meureun katukerkeun sobat palapilih dagangan. Tapi si Allah oge cakalangan naon. Ai sekolah kumaha? Untuk iso datang di betakeun tukerkeun. Lahan ya masalah lahan ya badut. Awewe. Mah. Oh salah isukan orang tukerkeun deui jang. Patukar meureunnan tadi di pasar. Aing bangga-bangga teh kudu ka pasar deui ya meureunnan. Aing ngambek-ngambek jadi seuri anjeun. Mah kumaha teh ditempo heula. Lain teh ditempo heula, tadi teh aya nu balanya babarengan keresek teh dituna meureunnan ka jingjing ku batu nu salah nyokot. Seruan tuh keresekna. Sarua keresekna atuh teh sarua mah ge patuker sia. Aduh, aing keur Mama jadi seuri. kumaha? Aing keur ambek jadi seuri. Aduh, ampun teh. Untungnya Bapak Sia mun aya mah aing jadi disangkang akur jeung Bapak Sia teh aing ambek keneh ka Bapak Sia mah. Suka orang tukerkeun Allah. Allah suruh bohong ya. Wah, kok aing suka ditukerkeun. Nah, Da apa jelemana ge apa? Cicing sabar heula. Salah, Syah. Wah, masalah. was. Ayo ulir eta gerak mandi. Ngaji tareng ngaji sakedeung deui. Gerak mandi.